sesepuh anu linuhung para pumuhu payung ieu nagri anu garandang garinding kadang mitra sadayana kalayan asmana pribumi Bapak Kusmayadi kali almarhum Ibu Sri Mulyani ngaraos bingah mangga dihaturanan rawuh dihaturanan linggih. Dina dinten ayeuna urang saena bade nyaksanan prosesi akad nikah antawis Teteh Vina Sulastri nu bade ditikah ku Adi Fazul Fikar Febrian Sujana. Dibayar pun. Saya terima nikah dan kawinnya Vina Sulastri binti Kusmayadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cakapnya alhamdulillah. Let's start.